desa Orok Beureum, Kecamatan Janda Kembang, aya hiji pasangan anu teu direstuan ku kolotna. Nyaeta Asep sareng Neng Euis. Maranehna lamun rek panggih kudu susulumputan ti kolotna. Hiji mangsa Neng Euis jeung Asep panggih. Kulantaran hujan, maranehna ngiuhan di saung. Kang, kumaha tuh hubungan teh bade dicana ka mana? Janten ka bumi teh Neng. Atuh Kang, akang nu leres tong deui wae. Akang ge nuju ngusahakeun kanggo ngalamat Neng. Can beres Neng Euis ngomong, kaburu datang Pak RT ngagerebeg. Pek sia. Karena nuduhan di saung. Ayo ngelujeng urang. Tuluy, Asep jeung Neng Euis dibawa ka balai desa bari Pak RT ngabaran kolot-kolotna. Asep, nanaon wae di saung batur teh? Geus kumaha wae sia? Teu mah Asep teh kumaha? Ai Neng Euis geus nanaon wae jeung si baraga jul Asep. Teu mah, Abah, Neng mah teu kumahaan, ieu mah salah paham. Wadul, urang nempok marane duaan keur ngobrol di saung. Heuh, jadi tuh boga duit wajang kapagi nepang kadang caricing di sawah. Lain teu boga duit PRT, Neng Euis na embungeun. Atuh Kang nu leres. Geus lah, ayeuna mah marane tuan di dieu urang yang lasi ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga ustad calik. Mana teh nu rek dikawinkeun ku aing teh? Tah, budak dua ieu. Tadi kapanggih ku urang keur duaan di saung. Oh, barudak dua ieu nu rek dikawinkeun ku aing teh. Yes, urang dikawinkeun gratis jeung Neng Euis. Yes. Atuh Kang tong waka, da ieu mah salah paham Pak Ustad. Tong waka kela-kelana dari si Neng Euis mah rek dijodohkeun. Oh, aing terido. Kudu dikawinkeun jeung si Asep mah, tingali di mana ge rek runtuh. Saha ieu nu runtuh teh? Tingali we ku sorangan, imah maneh. Astagfirullah. Tungtungna mah Asep jeung Neng Euis teu jadi dikawinkeun. Kusabab kolot Neng Euis teu ridoeun kudu kawin jeung si Asep. Singkat carita, Neng Euis nanya ka bapana. Bapak hari Neng teh bade dijodohkeun sareng saha? Geus kasih Alek budakna babaturan bapa di dituna ge segala boga. Ali mah tuh papa Neng mah bogohna ge kasih Kang Asep. Naon? Kasih Asep? Geus we kasih Alek nu pugu masa depanna bakal cerah. Naon ari ibu, Neng mah alim. Neng Euis belik tuluy asup ka kamar sabari jumrah Euis. Coba we mun Neng teh teu dijodohkeun ku si emak sareng si bapa, meureun Neng tiasa kawin jeung Kang Asep nu dipikabogoh ku Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang jang Alek? Teueuh sareng Cimom sareng si Ded, mangga kalebet. Aduh, meni hot-hot gini euy di kampung teh. Iya, meni hot-hot gini. Iya ya, di kampung mah gak ada AC. Adanya juga bau tai sapi. Ibu aya tamu. Muhun Neng geulis ngen ka dieu geura ieu teh nu bade dijodohkeun sareng Neng. Tah, ieu jang Alek teh. Wow, so pretty geuning bu Neng Euis teh. Kudu dibelatuk ieu mah. Naon ai Bapak men jodohkeun wae kan Neng mau kabogoh si Kang Asep. Naon? Si Asep mah balangsa. Naon ai ibu, bapak, Pak Neng mah kabogohna ge kasih Kang Asep, titik. Ibu, saha si Asep teh? Meni eta si babi. Tong dipikiran si Asep mah jelema teu bener.
Saanggeus kitu, keluarga Alek balik ka imahna. Di ruang tamu, Alek jeung keluargana ngomongkeun Neng Euis. Pokoknya Mom, aku mau sama si Neng Euis aja, titik. Iya Hani, menak jinggonya Mom. Sok we lah Alex mah sama si Neng Euis aja enggeus. Like, mending maneh ka dukun, terus pelet si Euis. Siap deh. Isukna, si Alek datang ka dukun anu sakti pisan anu geus pangalaman melet-melet, tapi dukun eta teh rada torek kaabusan jurig. Aya naon jang ka Nyai? Nyai abi teh bogoh ka awewe tapi awena mungeun. Hah, bogoh ka domba? Ah, ujang masuk ngacapluk wae. Ka awewe Nyai, ka awewe ngaranna teh Neng Euis. Mas kawin kulinggis. Oh, ujang rek mah mas kawin kulinggis. Neng Euis, Nyai, Neng Euis ngaranna teh. Oh, Neng Euis. Jadi ayeuna ujang ka dieu rek naon? Ampun, nya dek melet Nyai piraku we dek ngadu hayam mah. Melet nu alus mah hargana kudu gede. Tenang, urang mah beunghar. Kalem ku Nyai urang jampe heula. Titing pilinting domba garing tok tok torok tok barokokok tantang kolentang gede kutang. Wih ya. Tah ieu kongkorong pakekeun engke nu kumaha di Kabogo bakal merik ka bina-bina. Ya, nuhun pisan Nyai, nuhun pisan. Da ka mana sia teh duitna mana? Poho, tah Nyai 12 juta. Alek init bingah sabari mamawa Kang Kalung nu ti dukun tadi. Niat rek ka imah Neng Euis, bakat kubungahna si Alek leumpang teu tungala tingali nepi ka 3 lonjong kana batu. Alek teu nyaho bahwa Kang Kalung nu tadi teh murag tina sakuna. Kapanggih ku nu gelo di kampung Cipeundeuy nu ngaranna Oyot. Wah, iya aya naon pake Saenggeus dipake si Oyot ngarasakeun reaksi pelet tina eta Kang Kalung. Kabeneran jual panggih jeung si Alek. Wah, aya lalaki kaseh. Si Oyot ngungudag si Alek sabari biwir dimonyong-monyong. Mah kumaha atuh si Neng Euis rek dijodohkeun jeung orang kota nu beunghar? Ada kumaha atuh Asep gandingan kolot nage teh doaeun ka maneh da sidik maneh mah miskin. Kumaha atuh jual wae domba? Puguh we jual domba orok keneh rek dijual sabarahaeun. Tong maksakeun Sep si Ismelan jodona geus we tu ka si Rohayati tukang camil daekeun ka maneh. Embung si Rohayati mah bau sungut. Gampang ngowalan we ku odol, gampang. Aduh, jam sabarahannya ieu. Aduh, geus kaberangan, deuk arisan. Aduh, seger ieu geus mandi. Ih, deuk di emas heula ah. Hah? Emasna eueuh ka mana? Surat imah deui eueuh. Dedi, Kakak. Ded, Kak, ai emas momih ka mana kuat areueuh kieu? Dijual butuh duit. Terus surat tanah jeung imah ka mana di areueuh? Pan dijual pakai mayar pinjol. Kos nu gelo, bapak jeung anak teh terus deuk cicing di mana ai arurang? Cicing we di masih Euis. Ih, menikah. Embung. Ayo Dan, Jadi kamu miskin. si mau jadi juri. Dasar. Assalamualaikum. Naon cek? Eueuh ka era ka imah batur teh jual diuk we.
Tareng lagi hutang, urang teh itu geus jatuh tempo. Kalem tungguan heula. Ded. Aya jelema gelo lagi hutang yo. Yo. Cek, abi neme gaduh sakieu cek. Kurang sakieu mah minta surat tanah we urang mah ayeuna keneh. Jang, pemokeun surat tanah jang. Kela tungguan. Yo surat imah teh. Juk ayeuna marane keluar ieu jadi imah urang. Ayo jang urang keluar we ti imah ieu. Saenggeusna si Alek diudag ku si Oyot, si Alek balik ka imah sabari haheho capek tuluy neangan indungna. Mom, kunaon yuk? Alex tingali emas geus beak kabeh tempo. Hah? Heuh, da bapak sia mah tuluy we judi. Judi wae? Heuh, saruana si tulang kahet dan jeung lanceuk sia. Hoream urang mambung pusing liar Alex. Urang ge da emung Ulah eta ciri kokosehan kusabab hartana beak pakean judi. Kaisukana si Alek datang ka imah Neng Euis jeung keluargana. Assalamualaikum. Pa itu aya tamu. Waalaikumsalam. Ucu, mangga kalbat. Mohon, Pak. Bapak, sorry kita teh udah jatuh miskin. Jadi wehnya ngawinkeun si Alex sama si Neng Euis teh meh kita numpang hirup. Bapak pan gaduh kebon, jualeun, urang jual we Pak kanggo judi. Tah eta si koplok sararia budak aing rek diparabana naon. Marantog sia najis geus mariskin. Bu, da aing teh bogoh pisan geus si Neng teh pokona mah lok ieu geber-geber si Neng teh. Ya ieu mane wah kayak rapisan geus diusir oge. Galila tidinya si Asep datang jeung keluargana jeung marake pakaian anu alus cirta raya. Pak abi bade ngalamar Neng Euis. Hah, ngalamar Neng Euis. Yap, balik. Ayolah, urang baralik. Caralik. Keluarga si Alek ini sabari kecewa bakat ku ditolak bebeakan ku keluarga Neng Euis. Bi, cai aya tamu. Mangga non. Duh, karasep garilis kieu ti mana ieu teh? Ti Mekarwangi. Mangga atuh dilaleueut. Halo, iya, jang Asep teh jadi kasep kieu ayeuna mah. Euleuh, geuningan Asep jadi keren kieu ayeuna mah. Heueuh atuh budak urang teh ya. Alah ieu teh Kang Asep kabogoh abi teh ya. Meni ganteng kasep kieu. Nya Neng aya teu urang nikah. Hayu Kang, hayu. Akang gaduh warisan ti si Aki 50 miliar. Alah, meni badag. Hayu langsung we ka KUA hayu. Tungtung lama Neng Euis jeung si Asep teh kawin. Hikmah tina carita ieu teh nyaeta ulah gampang nganilai batur goreng kusabab nu nentukeun takdir mah lain urang tapi Gusti Allah. Iiraha wae kaayaan hirup urang bakal tibalik teu bisa diatur ku sorangan. Hirup mah heuheuy deudeuh, mun teu heuheuy pasti deudeuh. Tah mulai ti ayeuna kangge urang sadayana teu meunang ngabedakeun jeung nganilai batur teh rendah. Unggal kecap pasti salah, utamana kuring mung manusa biasa. Sateu acana nutup ieu drama, sim kuring nyuhunkeun dihapunten upami aya hal-hal anu teu matak nyenangkeun manah. Hatur nuhun, damai sejahtera kangge sadayana.